Keingen bapak yang mak ke 5 tahun pesantren dan balik. Ayo narik balik. Batur lain mau dijemput. Apa batur mau dijemput nah pakai mobil? Ya mah. Gampang weh. Mending tuh jauh mah. Korean nih pesantren. Nong teu nyakeun kabar teu. Nabi sing gering nyakeun gering teu. Mending dibayar duit mah. Mudah-mudahan wae kalau teh carager. Iya udah bener imana. Biar aku salah imah. Geuning imah mana rangkai. Biar aku salah imah. Mak. Biar aku salah imah. Mandi bangun. Kudu aja di dia pagawe. Kalau pagawena. Biar aku paling dah imahnya. Biar aku itunya. Imah orang salah imah. Mah kemana cobanya? Biar aku imana dijual mah. Nek nanya ke enggak sahanya. Mana eueuh anu lewat-lewat acan. Rongsok. Itu orang sok. Kurang nanyakeun Bising nyahun emak. Bener deh mana mah ieu. Bising mah pindah. Mang, tungguan. Beneran ya. Jadi mau kemana tidak? Pucuk cinta ulan tiba ya. Pasti rek ngajual rongsokan ka aing aing. Isuk muter wae terminal rongsokan. Manjang. Iya mang. Anu pegawai mah itu mang. Oh nyaho. Iya anu gadaya mana ka mana mang? Puguh pindah ieu teh. Rek dibangun ku apartemen teh wareto. Aya meuli teh tah. Ngadenge mah, ngadenge ieu amang kita nya pindahna ka mana-mana mah kalegok hangsur ka mana cenah teh. Rek pindah ka ditu. Aya emang ieu ujang saha sih sebenarnya? Anu boga imah ieu mang, anakna. Oh, si Pian deh nya. Alus gede yo. Ka mana wae masantren? Heeh. Meunang ureunan jantung cau-cau mah ieu masantren 5 tahun kieu mah. Geus bisa naon ayeuna ieu masantren teh. Duh, gandeng saha? Balik ku kuat gila rada ganteng ada nu ngaji mah masantren we ureunan. Ih, ampun deui. Sia mah karek balik karek ngeh ya. Geus gede na mah. Geus jang. Ulah ceurik. Amang bunga mana balik teh usah da na mah geus kos jangan deui gede yo. Ganteng. Ayeuna mah bodas saya dikerem wae meureun dikobong. Duh, jang. Sehat wae yo ayeuna yo. Aing bener bare teh mah keur leutikane mah ngilu aing ngarongsok. Ngalan tutut tapi ka ngonten ayeuna mah geus gede kieu yo budak bujang ayeuna mah euy. Sasong sedih Bunga urang mah mane balik teh di masantren. Lain sedih mang, suku orang kena timbangan. Hampura mah. Aduh. Nyeri itu jang. Nyeri. Duh, hampura mang. Kunaon dibabetkeun ka dinya di mangan teh. Ka suku. Hampura.